Alek. Sumbangan. Aduh, pengarahnya iya reh. Sumbangan. Samberkeun ah. Sumbangan. Iya Alek, makin ganteng. Alek, kadu kabogoh can. Emang kenaon gitu? Alek tiasa meureun. Biasa tuh Neng. Kumeri dibantuan ya. Bisi Alek capek, ke kulit Alek ke besi hidung, jadi kumeri dibantosan. Yakin mereka bantosan. Yakin apa sih yang ngebat Alek ya Allah? Ya, Ridho. bener. Sok atuh. Nya tari kitu mah nya. Ah, mah bade istirahat heula atuh nya. Nya wiyo sumbangan naik kumeri bisi Alek kecapean. Iya mah sumbangan mah nyoberes we ieu mah kumeri nya. Nya tuh nya kitu mah istirahat heula nya. Nya ya Alek pokoknya kayak teh semangat nih. Alek. Sumbangan buat yang ikhlas. Sumbangannya yang ikhlas, yang ridho. Sumbangannya. Sumbangan naon ieu teh? Batur rusuh oge. Itu sumbangan masjid besi ikhlas bade masihan ka Neng Meri. Batur kerusuh sumbangan di mana? Paling oge lah kana pesar sorangan. Walah tua mau mungkin dipasakan ke Meri sorangan. Lah, modus nu karena dia. Nu geus oge diasupkeun kana kutang sorangan lah. Kieu. Butuh HP teh. Apa naon? Iya, HP Meri lah dijual. Itu HP Oppo F9. Coba tinggal lihat. Saya kene kira aku menikah tergoda mulus. Mana? Aya minusan teh ieu. Tuh eta mah teu aya alus kene orsinil mulus. Dijual sabaraha? 300 wae lah. 300, 150 arek. Nyumbang we henteu nawar HP oge meuning edan. Geus atuh teu bisa sakitu mah. Atuh nyatulah kopoe 150. Tapi aya kamera alusan teh ieu supaya bisa Instagram. Atuhnya bisa. Nya ada tuh bisa. Mulus kene eta teh HP teh. Bener nya? Tah 150 Nuhun ya nya. rami. Dina tuh. Udah mau. Wek. HP aing. Tapi itu kemana? Demi Alek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alek. Kumaha hasil tuh? Alhamdulillah kengi Kang Alek manaon atuh. Aduh, seueur ieu mah kuningan. Aya anu tiasa dibantosan deui ku Meri teh Alek. Aya sih, tapi yakin bade. Aduh, Beneran. beneran. Nyata ieu teh teh butuh cai, tah ieu emetna. Pangenakeun cai ka dieu nya. Nya sosok pangasih seueur nya. A few moments later. Kamu lain demi Alek mah ada mau kayak lain dulu atuh teh. Putih teh. Katingali ieu teh. Lagi duduk drapo aja. Aku dibahas kan anak mama ya. Alek. Berat ya? Iya, cai teh. Berat teh dah tuh. Berat atuh. Ayah. Lemah. Aku bade mah ngadaso teh. Hah? Ayah. Tah, emang ate gaduh istri gitu? Aduh ya istri mah hiji. Ayo tuh ayu orang ngadaso teh aku bisa.
Ayo, daguan budak tua. Kalian kita perjalanan. No. Apa kerja ayah? Tuh, maaf ya. Kami nyanunguan. Tenang. Tenang ya Jam. Enyo, Hubungan orang tengah bisa dilanjut. kunaon? Naon salah? Pokoknya mesti bisa dilanjut ya. Maksudnya asa kurang kumaha gitu. Neng matanya yang beresan ya. Alasanna naon aku puguh meureunnan, main beresan segala rupa. Tah yang nyaho neng mah ini orang putus. Nah, kan. Udah mau kudu mutuskeun atuh puguh. Balikan. Ngajak balikan puguh macam naon mutuskeun atuh bieu. Ari ngajak balikan dia ayeuna mah. Balikan. Ayo. Balikan deui mah. Iya balikan motor neng. Oh. Motor. Motor. No. Dasar. Oh yang. Dia terus Nugi. Ya tuh nya. Oh ya, diantosan. Cicing sia, mau mana? Wah, kejakaan warga. Nyahon teu ieu teh papanggih jeung awewe. Anu paling penting ieu. Sakitnya hotel aing gerek pepangi ieu, jeung jalma nu penting. Matakan leumang kayaknya ku panona tuh. Di mana-mana ge leumpang mah make suku, menyamar ke mata. Wani ka kolotnya ieu mah. Astagfirullah. Mana tuh wani atuh ha. Hei, baru kan bapak sama teh seakrab beningan. Bapak. Anak bapak. Ya. Enggak bapak. Oh, bapak Neng. Naon sia? Hayangnya ka anak aing. Ya hoyo. Itu atuh banyak tadi. Puntelnya lah. Bro, ini cung bapak. Bro. Wah, Ale. Dah. Sampai 150 nyumbang wae henteu nawar HP di pos edan. Pos edan. Sarang sarang. Lawan. Ya hoyo. Kan tadi hatinya. Punten-puntennya.